putra teh dongkap ka jajar Sokalima kumaha nangingnya kitu nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana. bener karek balik kita aduh lamun kita tadi ieu budak ayanya moal teu eleh ku jelema ieu nya ge lungguh jago ieu mah hiji ngahaja ka jajar Sokalima leres ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun nuhun kumaha geus usum buncis ditu pang bejakeun ka Haji Rono nya menta kitu 3 kilo mah ngeunah teh dipake coe sama timbalan dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua raos amah henteu numawi putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweung sadayana margi di negara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan negara. Hah? Dedengean teh lambang negara leres layang jamu sekali musada teh ya timbalan ka mana numawi teu aya tuning numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulung we manawi aya bong bolongan dan di negara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana da bararohong atuh bararohong urang Amarta mah panita teu mempan jelema sakti teu mati anu pinuh ilmu ge teu metu paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka atuh bung bang meureun di ditu teh nanya leres manawi amat tiasa nulungan bong bolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelar na gedangiang ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama moal aya 2 moal aya 3 dangiang dorna disebutna ge ai dangiang naon cing sok malah sok dipake kakawen dangiang dorna ruat balajaya hah ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah nah dangiang dorna nginang ruat bala-bala nya kawalat tadi di mana orang lapar beas teh sok dikawalat diliwet eta kinten-kintenna eta pusaka teh oge mulih di negara Purbakansana teh ngalamar nya budakna bageulih Arjuna Subadra Srikani teh ta eleh tah. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marokana Arjuna teh pamajikanna teh loba angger daek deurean ku Arjuna mah iya manawi aya bong bolongan kedah ka mana milarian pusaka negara nah meuni da teu dikurniangan kanu jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang negara Amarta ngukut jurig jarian
Sapanjang di negara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kalengitan padahal sekali dua kali tiba heula mah jeung leungit pancarobah leungit sagala rupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sanajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal aduh nah ieu teh leungit ragrag atanapi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna bangsat nu malingna mah ama teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna komplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun emu ngamodal mah imbalan saha cing sok onco meos kitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kula warga Tumaritis bangsa Tungku teh marukana si cepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sapuak paok mah ta eta jelema ngalemet mah kula warga si Semar tapi ulah cek ama ya bisi pajarkeun ngaliarkeun daun ceuli ngaliarkeun taleus ateu ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah ceuli tah kurang ajar nah dipake naon teh hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugal janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kula warga Semar mah tara ngabejakeun tara ngaku jeung barina ge da moal dosa dijamin tak lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah kasirem-sirem oge ulah dipaehan sirem da si Semar malah sirem aduh sadaya-daya ama entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek ama nanaonan ari ama naon kumaha lamun kula warga Tumaritis pararae padahal teuing ieu teh walahir dulur ge lain nyangan dosa we urang make dosa teh keur antep eta dipaehan ku Arjuna keur bae da kerudunganana naon rugina keur urang tingali bapa maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten
Dunungan hapunten kalepatan pun Bapak di Hampura Dawala. Muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak. Kumaha wae atuh agan pun Bapak teh da lanong sadayana oge. Terus dilaksanakeun. Parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong. Boh lanong kampung, boh ti dokter. Kulu bawang sakintal ku abdi di kulu. Mainnya nu gering. Siapa dia ngecoy sama. Beak nama ku akang Ieu teh kumaha mimitina. Kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teh moal kateterasan. Manawi teh moal kateterasan ulan. Kawitna mah kahujanan teteh ulan. Sugan teh pilek wungkul. Aya-ayeuna kateterasan bilih pun Bapak enjing pageto ulan. Ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan. Mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering. Anguran singa doa sabab ku unggal jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu. ulah gering sararea. Tapi lo damel kaula nun bakal kaalaman. Sumun katerangan ge parantos ngawartosan kulu nafsi dai katu maut. Dah naon Kang? Yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya teh maut teh. Tenan. Kulna teh kul jame teh nya teh. Eta teh Sakabeh. Iya. Taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh. Saha nu teu melang, saha nu teu cinta. Boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapak. Da kaula ge baheula memang ngalaman. beres. Malah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama nuhun Gusti Panu Lares. suwargi ulah. Remajana bilatung dulang. Muga-muga we urang Astra Jingga Dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot. Ya eta anu bisa jadi kolot tauladan, jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Walah. Mudah-mudahan itu kan. Sanajan Bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat. Can aya kuciwana. Nuhun ulah. Lares. Mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana. Tenan. Kitu ulah. Tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayad nu gering da teu nyaho gering teh. Kaula teh boga maksud anu tangtu aceu Astra Jingga Dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah. Walah. Luh, Jalma-jalma nu biadab saolah keur demam itu naga. budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun. Alah, mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah. Amin. Tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang. Kajaba ti kudu make teori. Ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula elmuna. Dek disadap. Ke di mana geus disadap elmuna bakal nyaho kalemahanana. Kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana. Ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh. Guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit. Raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana. Taina teh urang teh jadi ancaman maranehna. Carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat. Ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea. Keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema.
ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat Wallah. atawa opat potong dicacag saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Luh, tobat Gusti pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Nah, nya anu borok dirorojok. Abong hirup karena teh semplek. Tara kapala ngajelema keur kieu. Teu lepat teh agan, teu salah. Keur malabuh katinggang tihang atuh puguh we. Sudah jatuh ke tenggang tangannya. Cing Ridho sararea da puguh keur kasalamatan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan Bapa maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur Bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula agan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun Bapa dicacag. Mending abdi heula paeh aya kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun Bapa dicacag. Teu katingali nya Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. Bakal bang beung-beung meureun moal nikmat sagala rupa oge ulan tangtos sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun Bapa dicacag moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan abdi heula we ganah moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu jadi bayangan wae teu jadi bayangan ka abdina kaula heula nulungan keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah sawios abdi heula we mah kan ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju keneh abdi paehan heula abe abdi teu terang pun Bapa dicacag abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten Ridho demi pun Bapa beupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa soalna mi HP mah bisi teu boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega abdi paehan ulah jang ulah keun bae mah entong mah aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh abeh kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung Bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura Bapa ka abdi Pak sanajan Bapa teu tiasa sasauran tapi cepilna mah muga-muga cing ngadangu keneh
kujorojoi manah Bapak ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga hapunten heula abdi ngarepotkeun ka Bapak abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mak tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deh euy sami-sami ya sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tigenek teu maleuk mah Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jika anaki mah hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi mak hapunten mak dihampura dawala da pamentana aceu waras itu makaning jati-jati itu makaning waras waluya cager Eta polisi kita singkat Eli gini ai akah hirup demi Allah euy hari sileung euy naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari sia dewe hayang aladina kapsul inum udah wah malaikat lah waduh tingali nyola aya budak ngora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya turunan babah euy kasep teh jeung sipit teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu nepi ka teh elina dikersakeun kaula menekung ka Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun panginten abdi teh kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh asa asing di lemur lima aden teh ngaran kaula sumu Jaya Sakti Jaya Sakti Jaya Sakti Jaya T27 jeung 8 dola 27 jeung 8 seperti 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tatiluan itu dewek si lain kadinya pengen naon maksudna nya nya teh teuing aya nu dalieun itu kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh
nadacan uninga naon maut aduh ieu teh kumaha kawas lain kakolot teh cicing tong pipilun kana urusan politik cicing moal ngarti seuing mah Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teu kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha ieu teh ngomong teh nya ngomong dalem hitut kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing kudu kitu nyarita hukum mah lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugdeug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya ceknyana lain cek lainna dupis salira teh saha abdi teh putrana putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah nu salah nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ-na tinggi budak ieu nya geus sok ge budak pariksa ka laboratorium udah hamil teh saha kakasih teh abdi nah dasar uningan ngaran abdi Michael Jackson teh abdi ai itu aya Dija mana we Arab sia teh mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ai ka aing Dija nya kalarasan pisan atul upami laras salira putrana Bapak Semar mah danes injuna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade dedeheus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula ngumawi anu teh duka kumaha nasibna Semar teh nah pada neunggeulan pada ngepung kulan nah aya tamu ti Astina sarombongan maksana teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih ku jupul sat teh kabawa angin naon teh enong teh nepi ka teh penak deui pajar abdi pedit doreng aya tinakan anarkis kulan imah dieuneuk-euneuk nepi ka runtuhkeun mareyon eta masjid ngelebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan acan kantun pasang bata di karek tilu siki kita ge panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong aya enong teh wah lacang duka ka mana pajarkeun di heureuyan ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah teh bade ka ditu deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana eta paling di dieu nanti heula kapal idinya Dija sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega oh heueuh simkuring atuh tinggal persisnya Mickey Mouse aya ada sok sare gedikeun moal hah naon anu kena dipasihkeun atuh da teu aya ayeuna ya di podara siap siapa ya
bawa bapak mana dah nah waduh bapak dewek kayak urang ruang euy naon bisa keburu bau yang bawa kayak rumah sakit Islam ya tong di ruang eungap cici bisa keburu bau naon ayo naon ya cik asuhan sama sampurkeun kitu ayo weh goblok kabawaan teman ayo hayang hidup ulah ewah satria ulah naon nenggelan jelema anu teu tua teu dosa sampean dosa kabina-bina teuing sia bunuh dolah tuman bunuh kabina-bina teuing sia bapak aing disiksa aboga kana sangsara tuman sateu bunuh tok sing sabarkeun bae ku si Aden geuleuh aing mah kana eret tiuk dah tuh saat sampean senatria ngaran kaula Jaya Sakti naon maksud yang tujuan anak pepilun karena urusan kaula jelema teh tua teh dosa digebugan tutu dosa kumaha sidik barang na dibikeun tapi naha tu leungit lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik sahajen ya kaulah salah seorang simpatisan Semar simpatisan teteh mun di jono Bapak Haji Sidik teteh atawa di buah dua Pak Haji Engkus teteh apa kon wani barang ngaku ora wani dening apa kulanang koe lanang Haji Mulati tegah ya pada maju dor siap are you ready ya lapangan
Salah ngomong piranya wakil matiluan goblok teh. Walah lamun mikir mah kasih dirayuna beset tilu menit teh.
cing percaya kasih ayah usia ayah wawon teu beset kabeh oge warukana kumaha mun si ayah percaya kasih ayah mundur wah anu dijagokeun ku seuing di mana budak teh etan budak satrian bieu heuh tong ka eta dewek heula lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang sok silakan dia budak si harapan gitu aing jeung dewek oi nepi ka maksa cing inget lamun maneh dina maksana keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam di mana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain geus percaya ya di mana di mana deket pindan itu cak siapa Haji Sidik sok kayaknya lamun silain bener laki-laki adalah jangan terus mau dicoba karasa semua karasanya syeuy ngatenggelan dan nepi ka nu mati gitu acan goblok tenggelan aing mah reureuy deui ayeuna ditengeh ke 100 tahun ditunggu naon aya kejadian naon cing dunya ieu teuing gitu nah teu nyambung alah aing teh boga teh makan si jidan itu salah tembak piran gol alah bangun goblok suka teh mau males ya teh karaos liurnya tenggelan merak ka dewek teh dibayar ku hiji ge punah acan goblok punah naon punah ya sanajan maneh pentor kata lebih salah kata puji lah bapak aing mah geus seteng potong rewas goblok iya eueuh turunan teh ditunda aing sok wah ya eueuh turunan aing ya hayang nyaho kudu jahe dia turunan aing kudu nya pas ya waduh itu woy wah sia dah sieun tah si goblok marukana kumaha mun si maing alah si cepot kabur euy marukana aing jelema jagung gede atuh lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy siapa teh di mana teh jelema teh Mama Suhaya gitu gua dulu mengading cing si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masakedeung deui ge modar siapa teh we mun panan poe masih lain teh tereh surup da teu hayang jadi jelema bener
tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain di mana teh lain teh wanian kasih lain teh pedasi lain teh adi pejabat da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangan mah meurepan eueuh nu teu wanian tapi ka urang tu maritis eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deuk aduh Gusti aduh liur waduh ada petir di siang hari aduh si cepot ka aing neluh urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu marukana rek mati urang aing teh raja siluman aing teh raja jin aing teh raja setan aing teh raja Namrud nah sia teh sia raja Namrud aing raja singa sing hareupan sok aing tukang teluh urang dieu dua kali aing leungeur kana hulu aing dua kali lieur oge euy naon teh euy aya nu nunggu kok eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelmana moal dipungkir deui sia teh sarupa jeung aing sia nyeun kaonaran di dieu sia balik ka astina aing ditembak deui ku polisi keke naon maksudna neungeul kana hulu aing aing si aing datang ka dieu ka lembur tu maritis dan baca endong aing mah teu didikeun goblok maksudna ngata bina teuing sadaya jago hirup teh sia lamun aing sia sok aing sia goblok sia hulu aing dintodot goblok kumaha lamun belo aing reuneuh naon maksudna yang enong teh ya Batara Kala teh ngancam jelema terus dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar cek saha mau ke jeung cek ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh euy jelema geus kolot kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala teh apa kalakuan si lain nu goreng matak jadi madawa sama setan kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia bina-bina teh ya renge ku sia lamun si lain ayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuring nganggap enteng ka urang dieu oh lain nganggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng leuwih ngulik istilahna moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang deuleu buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleu ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing langsung sing deuleu aing enta tepak tilu langsung moal langsung tepak tilu
aja silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok berarti hap-hap. Nah, silat medelekeun, silat medelekeun. Delekeun silat medelekeun. Contoh ya. Alus aing dulu. Jeung Jawa. Balik ke siapa Cigrang. Bila-bila teh jangan pipilun kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Polo aing hakan ku dia. Bila-bila teh. Tarik ber. Sok sialah. Hayang nyawa cepot. Cepot, tuluyekeun euy. Bieu mah kaganggu kudu gelo deui. Sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep deui lah. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka deui. Wah bener aya. Goblok. Jeung aing mah. Moal aman dunya teh. Sapajan sia ku melenang di dunya moal aman aduh hese euy. Aduh. Sok. Aduh. Dikuncurungkan. Bolo tulung aing dikerebok. Ai. Nah, ini pika kieu kajadian. Aya. Kabina-bina teh. Teu payus munguh diwiku teu layak aya di panita teu gini aya di resi kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Den, naon? Aden nu sasauranana abdi nu neungeulanna. Sok. Kabina-bina teuing sia teh. Aya. Marokana aing geus sieun. Tuman sia. Aduh. Ini puas mau ngaden dah. Puas Kang mau balik. Nuhun den pamit aya aden bangeun duh moal aman. Den, kumaha mah? Seneng duren. Oh, sok. Meh sia ratu. Da abdi gebuki. Sugan terek mere nawaran teh. Hayang meulu subuh we tuh. Udah. Ampun Satria aja. Cepot, lah sok papatahan kan jalan bener suka deui kisah. Sekali-kali mah. Naon cepot? Ya promo. Aja. Ya promo mah di pintu saya teh tara balik. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh. Da silaing dununganana. Kumaha cepot? Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. Yang sapribadieun eta. Sapribadieun si lain we atuh. Kumaha cepot? Ayo. Bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Ta urang nyokot ceuk falsafah. Bisa negara waluya tapi nyaeta rajana teh kudu nyekel enong, ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon. Cing atuh balikeun kana kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi. Ai mawa wadah kosong jeung bersih.
bersih raja bersih karena rosong hartina lain kosong kuda naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jabat moal kuring lain pendendam jiwana lain pembunuh masih ada di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureum ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cik itu anak mah muli maju jalan gerak wah kilo barudak saya teh gara harudang setah aing hayang kopi maneh mah arareudeg aing mah eukeur Nuhunna saudara anu para tonggarojo kana ini tinitan kuring acting siapa ya mah logai 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 ge loba gaya ngomong mana logik naon mana logik naon loba pemajikan siapa lohut naon lohut loba hutang eleh aing logik mana naon kebukaan logik ya naik karep mana logo naon logo loba kabogo mana mah lulus naon lulus loba kabogo tapi teu tulus
goblok maneh lolos itu ujian alah liur aing gigituan kulantaran neangan inuman eueuh nya tidak aing teh hayang liur atuh hayang negak duit teu boga nya kapasa gigituan jageun muju kunaon maneh mun teu nyambung di hubungan dina HP teh maneh di HP kuing teh nyambung oh na nomorna geus nyaho nya teh acan nya pantes teu nyambung goblok aya kene teh nepi ka kitu-kitu na si eta naon teu ngarti aing mah goblok teu ngarti naon ieu teh aya naon ieu teh kitu teh maksudna mah oh wayahna urang teh nyerang di leput poe ieu di gaya hiji nagara anu kudu diserang ku urang oh negara mana? Negara Ajar Padang. Oh. Saha rajana? Wiramanik. Oh. Masalahna naon? Pokoknya mah orang rebut we eta. Oh. Ai maneh saha ngaran? Heeh. Saha? Gogon. Oh lain. Gogon. Saha? Oh Apo. Oh Oman. Lain. Alit. Lain. Aceng. Lain. Asep. Ani. Apep. Ari Apep mah waspada kata. Oh dalang. Ai mana saha? Keke.
sehingga tuh kunaon kodena sangkan aing kapangih ngaranna naon oh anu nyanyi teh naon begadang jangan begadang oma goblok ngaranna oma aduh ampun tobat oma naon kaituna oma Irama oma naon atuh oma naon tong ngambek sia oh si goblok jeung kitu cek aing nya ngarti aing ge goblok teh mah alah oma kemudian aya turuina oma teh oma naon oma naon naonnya oh cing eta cing sok syah ngerti goblok oh bodoh siapa mah eta mengerti aing mah aduh ampun urang mana teh hah sak dua ucapnya dua engangnya mana teh oh cebek lain waas kopok bojong waru bojong raja si sok atuh lagu dewe naon lagu sok aya lagu naon lemur maneh naon halo oh Bandung oh anjing teh ini hese atuh teh Bandung pan Bandung teh lega di Bandung teh di mana hah Jalak Harupat Soreang Banjaran Lembang Ujung Berung Cileunyi Ranca Ekek Jelekong Giri Harja aya lagu deui naon Borono oh Majalaya anjing deh cece beda Borono buat Majalaya ampun anu loba kenaran bermodal kudu kacirin nyanyian Borono ayo kabuki maneh naon kabuki maneh naon roti hah martabak roti bakar cilok batagor naon atuh tuh udah batagor nasi kuning pedut apa keuy tangkoa bubur pager ceri anjing oh wah naon atuh ku lagu deui sok
Colenak. Oh, colenak. Eta lamun dahar dengan naon? Karesep naon? Udah bulan. Tok tek tak, naon tok tek tak colenak. Dengeuna ieu mah. Heuh naon? Naon teh? Tek 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 tek. Karedok leunca. Goreng hayam kampung. Naon soto babat. Eta naon bete? Perkedel tahu Sumedang. Pais Lukmas. Naon teh hese aja kah? Martabak telur. Martabak telur. Tak 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 seberangnya tak 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 limanya. Berarti lima ngang mah meureut 6. Heuy duduh. Heuh 5 ngang. Tik 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 berarti 6. Nah, atuh teh udah 5 ngang. Naon cing nya? Aing apa kabeuki maneh? Ti ucing. Oh, jadi anjing. Katipu sia ku aing goblok eta bisa anjing. Goblok sia nipu pisan ka anjing. Katara ripu puas ya. Nepi ka kokoloyongan kitu sia teh. Jangan ambang sarayana muju ujungnya. Nuhun ke sadayana. Aduh. Cager maneh bojo. Biasana mah pan maneh teh budeg teu cager ini mah. Katipu aing duh. Diubaran ku Pani aing teh. Kundirahangan tika. Oh syukur euy kana rumpul ka mana sawareh deui.
bisi meneh nagih dina waktuna dina mangsa ayeuna nyerang ka itu teh ya seolah-olah kurang buruhna teh bakal jadi pegawai negeri bakal jadi PNS sabab eta negara bakal karebut aya keraton anu aheng cing ti ayeuna kumaha keahlian mararaneh hayang jadi naon engke dina waktuna urang ngarojong urang koalisi ayeuna urang ngarojong raja urang dunungan urang supaya karebut eta kerajaan koalisi maneh sararea jeung urang siap lah dirojong ku abdi aya pasukan-pasukan anu bakat tiasa anut ka abdi kalian tiasa ngarojong kadunungan urang parahu abdi ange cing bercaden ya lain ayeuna mah loba nu ngajualan parahunya mengatasnamakan rakyat gini ngakuas nu heueuh padahal keur kepentingan maranehna we cungcungna mah pan aya paribasa nu bahaya mah parahu ngamang di darat ai ngamang di cai biasa teh mah dan nu ngarusak mah parahu ngamang di darat model entah darat sarua sajajar lain ai parahu di darat walahna naon walahna jelema harianatnya padahal meureunnan nya menang sararea nya kudu ku sararea we nikmatna ge padahal anu boga parahu teh heug tepikeun ka hayang raya teh cing bener da kitu euy wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran dina waktu ieu dunungan urang-urang rojong supaya eta nagara teh karebut siap ayo pada lumampa abdi mah hayang jadi lebe kitu dina waktu teh hayang jadi lebe leutik teuing sia lebe mah pangluhurna ieu mah geun bae menteri agama da kopiah nama urang teh geus meujeunna hayang menteri agama dek naon maneh geus jadi menteri agama teh itu dulu-dulu urang dek diangkatkeun ka tanah suci awas sia kateringna kudu nu ngarareuna ulah nu teungeuna nya eta mah bagian anu mukim di ditu we meureun cingeuna pan selera urang mah tinggi nya baksakeun da di lemur batu rek geunah di teungeuna oge da lapar mah di dalahar ge abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk
dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun ana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rop-rop aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon
seperti urang numpak mobil di ke Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atau loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi polos genjang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apa kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pang disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge ua mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteur tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh jauh ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil
eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur segala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeung jeung kanyaah tinggal itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nyaucu sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngisingna kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moarugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat asal urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting mah ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara ya ujang
mudah-mudahan we atuh ieu Bapak hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang urang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasira itu rezeki cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek di dahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sanareng sena beuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beunta mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah gente si banyo gente atau puguh meureun gampang kakenaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pek geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cu ulah saomong-omongna ulah sateungeuh-teungeuhna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegahna beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun